Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Alhamdulillah Mang dina kaayaan sehat atau mugi wae mitra dangu ge sami pada sehatna. Mitra urang neraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna nu katunda carios kalayan judul Samagaha di Cempala karangan Ki Leksa. Urang teraskeun deui hanca nu katuna. Upami teu lepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka mun kitu carana dina hiji mangsa mah eta budak teh bakal bebeja ka kubu soran yen manehna nulungan prajurit nu ditalian ku tambang. Atuh lapur mal aman tinang tu bakal aya buntutan sarta manehna bakal dipeberik di teangan nu akhirna bakal nyelakakeun ka Braja Geni. Renghat manehna narik napas jero mikir sajeroning ati kudu kumaha carana ka budak karunya tapi mun dihirupan bisi matak jadi mamala dasahanteuna budak teh bakal arateul biwir hayang sagala bebeja. Upami telepat dugi kadinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Iraha abdi diangkat jadi patih. Budak teh terus nagih ayeuna ge hidup geus jadi patih. Akang rajana tah ayeuna urang istrenan urang resmikeun tapi syaratna kudu peureum bari nu kangen ka akang sok jalankeun. Mitra budak teh nurut malik nu kangen ka prajurit terus peureum bari hatena ngabayangkeun jadi patih. Jigana bae eta budak teh sok mineng ngalamun ngawawaas mun jadi jalma anu senang nu beunghar sagala aya sabab hirupna balangsak. Ari ayeuna aya anu ngabibita puguh we asa gede pangharpan sabot ngalamun teu karasain leungeunna anu dikatukangkeun di talian ku prajurit geus pageuh dijongklokeun ka nu bala. Berengbeng manehna mah lumpat ti babaranting terus ngidul nerobos kebon eurih teu malire ka budak nu kokosodan di nu bala leungeunna di talian teu bisa ojah. Aduh, naha di istirahat teh bet kieu, Ma, tulungan Ma. Cek eta budak bari terus oseh-osehan, jung nangtung jumari jeug, hatena sedih. Angin leutik ngahiliwir, manuk recet di sarada, kawas ngupahan ka budak supaya sabar tawakal. Kebat langpahna si prajurit licik teh. Manehna terus mangprung ka puseur dayeuh Cempala. Wanci isa kakara tepi kanu dituju. Da jalana ku kurubutan kanu bala teu wanian mapai jalan desa bisi kasusul ku balad kuwu soran. Baranggo kahareupeun imah Braja Geni jol aya 2 pangawal nyamperkeun nu saurang nodongkeun tumbak karibres kana dada nu saurang deui nyentak matak reuwas. Saeda da kaon beuting-beuting los-los ka dieu. Mata keueung nanyana teh sidik pisan di barunggo amek. Oh nabet nyentak ka kula pan kula prajurit na Raden Braja Geni kula nu diutus ka desa soran ngan kula aya halangan. Jawabna bari tetep ayem teu sieuneun. Nu nanya apaleun kana sorana terus diiringkeun ka deukeut lantera ana bere kacaangan nyawe lain nulian atuh pada nanya. Nu saterusna eta prajurit nerangkeun lalakona kabeh dicaritakeun teu aya anu dikirungan. Geus kitu ditungtungan ku ngajukeun usul yen manehna menta idin hayang ngadeus ka Braja Geni. Kumaha tuh nya euy?
Raden Brajageni teh geus amanat, najan aya semah ti mana bae oge, anjeunna alim diganggu. Kumaha mun isukan laporna? Cek pangawal dari anaker, tadi nama hayang buru-buru lapor supaya babaturan kaula bisa katulungan, sabab manehna ditawan ku musuh. Cek prajurit tetep hayang lapor ka Brajageni, tapi teu sanggup ngandeuskeunana euy, pasti anjeunna bendu. Nya teu naon atuh muga-muga we babaturan kaula sing dipanjangkeun umur ulah disiksa ku musuh. Cek prajurit bari ngalengis, manehna inget ka baturna nu jadi tawanan. Satuluyna prajurit anu sial teh muru ka asrama. Datang-datang pada nanya, pada ngabageakeun atuh teu neulih kana kacape. Barabat nyaritakeun pangalamanana. Puguh we nu araya teh hareraneun, dan nu sejen mah tugasna teh lalancar, teu aya itu ieuna. Unggal desa aman eueuh nu wani magak sarta jarangji yen rek ngabantu ka Raden Brajageni da dibejakeunana ngabela nagri Cempala. Kacaturkeun isukna, kira wanci haneut ngoyan, Brajageni ngalantung di buruan, geus sagedang dan sabab pabebeurang rek ka karaton ngahadiran merbayaksa. Manuk recet di sarada, hawa seger matak betah panon poe mencorong di tebeh wetan. Cahayana sumiratnya angan sakuliah nagri Cempala. Di istal kadenge sorak kuda pating hariem keur diurus ku pagawe istal. Keur kitu tarojol aya nu datang. Sing horeng prajurit nu kamari menang sial teh. Manehna geus sagede dangdan, lengkep gagaman perangna. Hayang nyusul nulungan baturna. Gok ka hareupeun Brajageni, brek deku terus nyemah. Naon maneh? Isu keneh geus nyampeurkeun ka kami, naon? Ceuk Brajageni bari mencerong. Rada kageteun aya prajurit ngadeuheus teh datara ti sasarina. Ti payun ada sihapunten tina samudayaning kalalepatan, oge teu hilap nyangakeun sembah pangabaktos. Mugi katampi kaulaneun. Ditarima aya naon? Brajageni beuki kaget panana mencerong ka eta jalma. Awan kapi unjuk Gusti. Abdi saja unjukan perkawis pancen abdi di nararaga mapek balad nyusun kakiatan. Abdi teh gagal teu tiasa ngajalankeun kewajiban sakumaha mistina. Jalaran aya wagelan anu kalintang matak sidihna. Malih mah rerencangan abdi janten tawanan. Nah kumaha euy? Sok terangkeun ka kami. Brajageni gereuwas ngadenge kitu mah. Kataara beungitna geuneuk. Barabat eta prajurit teh nyaritakeun lalakona ti awal tepi ka akhir, ditetek teu aya nu kaliwat. Nyapuguh geuneuk beungeut Brajageni tina awah inggu amek, huntu kekerot, panon molotot, dua leungeun dikepeulkeun. Kurang ajar, sedan alas. Samanusa dan kumaha ngalawan kana pakarepan aing, di mana tempatna eta bawalag teh euy? Di desa Liwung Manuk saurna teh Gusti. Malima eta desa teh tos robih janten nagara. Sarta desa Soran tos taluk ka Liwung Manuk. Janten di wewengkon eta mah teu aman. Moal tiasa dilebetan pangaruh ti dieu jalaran tos aya nu ngawasa. Bangsat, mun kitu carana miheulaan ka aing. Pasti eta teh akal bulus si Jaka Bumi. Manehna geus leuwih teu heula mapek balad nyusun kakuatan pikeun nyingkahkeun kami. Tabikeun ulah sieun, ulah geung. Soal babaturan maneh nu ditawan antep heula. Biasa perjuangan masuk menta korban. Ayeuna bejaan batur. Siapkeun pakarang, kumpulkeun sakabeh alat-alat perang. Bisi sawaktu-waktu perlu maj ari kaula rek ka karaton, rek nalungtik di jero karaton.
sabab tangtu ieu teh ulon-ulona mah aya di puseur dayeuh. Cedok si prajurit nyemah. Terus nangtung leos ka asrama rek ngabejaan ka baturna nepikeun parentah Braja Geni. Ari Braja Geni ngahuit sakali. Tarajol nu mawa kuda tunggang geus make sela sapuratina. Teu tatapas ini deui gajleng kana tonggong kuda langsung ditegarkeun sinalumpat ka alun-alun. Kuda nyemprung lir jamparing. Dasar jalana lempeng jeung datar. Tur talawong teu aya anu lalar liwat atuh tereh tepi ka karaton teh. Reg kuda teh eureun huluna dangah. Lesna ditarik jerut Braja Geni turun. Kuda mah diandep di buruan ngan untung geus nyampak parantina. Kuda teh ditungtun dibawa ke tempat reureuhna sakalian diparaban. Braja Geni teu rara tereret ka gulang-gulang. Jolblus we ka lawang karaton hayang buru-buru jonghok jeung Kanjeng Raja Jakabumi. Barang serog can aya sasaha, karek aya eman we keur sasapu, terus ngelapan kursi karajaan. Braja Geni narik napas terus ngegel bibirna. Dayang, kamana Kanjeng Raja? Aya juragan itu nuju ngaleueut di taman. Jawab Biman bari nunjuk ku jempolna ka patamanan. Raos-raos we nya di Raja. Wayah kieu senang-senang di taman teu mikirkeun gaya negara. Nuker disegetan bangsat. Rek kumaha lamun nagara amruk manden. Tidak ka dieu ceuk kami gitu. Braja Geni nangtung bari nulak cangkeng. Panona molotot ka eman. Atuh reuwaseun Biman teh. Sabab teu gugur teu angin ujug-ujug aya nu amak-amakan di jero karaton. Buru-buru manehna init bari ngajingjing sapu. Plos kalawang gigir beras ka Taman Kembang. Kasampak Kanjeng Raja Jakabumi nuju calik dina bangku panjang. Gedengeunana aya meja leutik dieusi ku katuangan lengkep jeung kopi susu panas keneh. Raja Jakabumi keur nyeusup hawa seger ngararasakeun nikmatna panon poe isuk bari nyawang kana kaayaan patamanan nu endah tur asri. Matak betah matak waas matak tentrem kana mana. Ngan hanya akal keur kitu teh tarojol Biman haruha hareho semua gugup. Memeh deku nyemah heula geus kitu pok ngomong bangun hararesenaker. Sumohon nada si hapunten Gusti. Memang kunaon juga nu manggih karuwas. Cik bener ari nyarita teh kudu puguh ujung buhuna supaya kaharti maksudna nya kunaon bibi teh kunaon. Saur Raja Jakabumi bari mencerong ka Biman. Manahna kaget ninggal eman gitu deh. Leres sumohon kedah bener abdi teh da leres bener. Cek di eman deui bari acong-acongan nyemah. Hatena ngarasa jengkel. Sabab lisan anu kedal pasalia wae jeung niat dina hate. Bibi, hai. Kunaon ieu teh? Istighfar lah kabawa ku sakaba-kaba eta. Pan biasana ge bibi teh sopan lancar, tara kitu betah. Sok tenangkeun heula aya naon ieu teh? Mitra, Biman beureum luk tungkul hatena nyarekan ka dirina sorangan. Bumeru masa teu sopan jeung teu bisa ngadalikeun diri. Terus gegerenengan istighfar geus kitu cedok nyemah deui. Hapunten Gusti, nyangakeun sadaya-daya. Abdi teh rumaos lepat kirang tata titi duduga peryoga cologog nun.
dihambur pisan bibi, dihambur. Sok geura nyarita nu bener kadinya. Nya aya naon pangna tepi ka kitu teh. Kanjeng Raja, Teu weleh sabar. Tara getas harupateun. salaresna abdi teh menak hareuwas. Itu nun di payun aya tamu galak pisan. Dugi ka papalotot nolak cangkeng bari sasentak naroskeun kagamparan. Ai. Nya saha bibi? Sumuhun juragan Braja Geni. Har. Nah, make benu teh benu kunaon nyewa teh nyewa kunaon teh puguh teuing kumaha cenah ngomongna. Kanjeng Raja kerung ngaraos heran. Naha Braja Geni bet kitu pamolahna. Anjeunna teh palai enggal tepang sareng gamparan. Duh aya naon? Da teu sasauran anu sanesna. Ngan amak-amakan we. Geun kukula urang sambeurkeun. Mugi sing atos-atos gamparan. Kaula geus ngartikeun teu kudu salempang. Mitra kaum dangu harita keneh Kanjeng Raja Jakabumi cengkat teras angkat ngabujeng ka paseban tempat ngumpulkeun para penggawa. Dina manahna teu weleh ngaraos heran lantaran Braja Geni teh anyar-anyar ieu jadi beda adat beda sifat kalakuanana bet jiga nu ngewaeun pisan ka Raja Jakabumi teh. Baranggo kanu dituju nyawe Braja Geni keur luntang lantung lelempangan bangun anu teu geunah cicing. Sidik kawas keur aya pasualan dina uteukna. Katara teu tenang jiwana. Hei, Braja Geni, aya naon? Kitu saur Kanjeng Raja. Oh geuning, Gusti Raja. Nuhun enggal sumbing. Kaula teh aya kaperyogian anu kacida pentingna. Penting leuwih ti penting. Sabab ngait kana urusan negara. Urusan tanggung jawab urang duaan. Anu sami-sami kenging pancen di Raden Anom. Kenging tugas di Kanjeng Raja. Kitu cek Braja Geni bari papeta. Nyarita kawas kababaturan anu sadarajat. Coba calik Braja Geni, urang badami anu tenang. Anu salse sakumaha mistina. Urang teh geus kolot yeuh, sarta boga pangkat jeung harkat darajat. Sikap jeung paripolah urang kudu luyu jeung ajen diri. Ulah pasalia jeung canggang, ulah nyieun gaduh. Sok calik urang badami nu daria tong nurutan milu gaduh urang mah sok. Tema Raja Jakabumi bari teras anjeunna oge calik dina kursi socana teu weleh mencerong ka Braja Geni. Ayeuna mah nu nuju gaduh teh di mana mitra? Di nagara manu? Di nagara manusia. Alah, tapi di nagara manusia di negara dongeng. Alah, poharanya. Atuh gek Braja Geni teh diuk. Tata kasopanan sakumaha biasa. Ngadadak poho teu nyemah, teu sungkem. Estu sawajarna we kawas ka sesama. Tapi ku Raja Jakabumi teu dipake pikir da rumasa. Anjeunna ge calik dina kursi karajaan teh apan ngan ukur saheulaanan wungkul. Gitu. Jadi lain keputus lantaran keputusan kongres teh lieur. Ngemana itu nu bener teh? Wiweuh para beut we nya mitra. Eta mah di nagara dongeng eta mah. Braja Geni, kaula teh sanyana rada leuwas. Sabab Andika teh datang teu karana dionang, Cunuk teu karana diceluk, Sumbing teu karana diangkil ari kitu tangtu aya keperluan anu kacida penting. Coba geura caritakeun. Nyaha aya naon? Kanjeng Raja mencerong ka Braja Geni. Jakabumi. Kaula datang teu kudu dionang. Kaula Cunuk teu kudu diceluk. Sarta ngancik moal ngadaguan dianggir sabab kaula oge boga hak anu sarua jeung anjeun. Pada pangagung cempala. Pada nyekel kalunguhan di ieu nagara.
jadi pikeun mincak ieu patempatan. Asana teu kudu dititah bae. Da kaula ge taya bedana jeung anjeun. Lain kitu Jakabumi. Ceuk Braja Geni bari neuteup kana rarai Raden Jakabumi. Nya puguh matak ngajenghok ngadangu jawaban kitu teh sabab beuki sidik. Braja Geni teh nemongkeun hate sulit belang tekad. Aya naon ieu teh nu saanyana Braja Geni? Anjeun teh kawas-kawas aya katu panuju ka kaula. Sok atuh geura kedalkeun nah naon nu ngaganyel hate anjeun teh? Nah pedah kaula dipercaya ngawakilan Raden Anom? Nya Raden Anom Jakalara, nah pedah kaula bisa diuk dina kursi kerajaan ulah goreng hade. Da kaula ge teu hayang-hayangan ieu teh. Ieu mah pancen ti raja apanan. Salah lamun teu dijalankeun sabab amanat negara, kapercayaan nu jadi ratu. Geuning kumaha saeda. Anak itu mah kaula teh teu kudu panjang cumarita. Da jawabanana geus nyampak di Andika. Memang kitu hate kaula teh. Teu satuju lamun kursi kerajaan didiukan kok Andika. Kuduna ge kaula anu jadi wawakil Raden Anom Jakalara teh. Braja Geni terang-terangan ngebrehkeun eusi hatena. Lantaran geus tepi kana waktuna ayeuna mah boga rasa yen geus cukup bukti pikeun ngagulingkeun Jakabumi. Atuh mending ngagebeg Raden Jakabumi teh najan geus bisa naguh ti samemehna oge. Ari ngadangu langsung tina biwir jinisna mah teu burung reuwas. Lir ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan. Braja Geni, mun nya pamajegan maneh kitu. Nyaha atuh ti Bareto teu ngomong teh. Mun ti Bareto ngomong kitu teh nah lain langsung ka Raden Jakalara waktu harita. Kunaon karek nyarita ayeuna? Temal Raden Jakabumi. Jakabumi, dengekeun ku Andika. Sanyana kaula teh teu percaya ti Bareta oge. Tapi kaula boga keneh pikiran sehat, boga akal anu kuat jeung boga keneh gairah. Era ku Raden Anom Jakalara anu adil tur wijaksana. Kaula boga anggapan Jakabumi teh bakal digawe nu hade. Bakal nyekel tanggung jawab kalayan daria. Lantaran lamun nilik kana umur tang duae anjeun teh leuwih kolot tibatan kaula. Tah kugituna kaula banget percaya ka Andika. Pasti bakal bisa mawa diri nyekel tanggung jawab bari jujur. Tapi tetela nyalong bade sulaya tina sangkaan. Horeng si mana horeng, anjeun teh ngabogaan rancana jahat anu kacida ngarugikeun anak negara. Mun nyaho bakal kitu mah ti Bareto dihalangan ku kaula. Tapi najan elat eta leuwih hade jeung tibatan teu bisan. Ayeuna aya keneh waktu keur ngabela Cempala. Samemeh Cempala acur tutumpuran ditindes ku sampean. Mitra, heab manah Kanjeng Raja panas. Cepilna asa disebit getihna ngaredak asa ngagolak. Dada seseku amarah teu panuju kana omongan Braja Geni anu sakitu heurasna. Terang-terangan nuding teu bener ka Jakabumi. Padahal kudu kumaha belana Jakabumi ka Cempala. Braja Geni, hari Andika sadar aja wah henteu. Kana naon-naon nu diucapkeun ku Andika teh waras ada wah henteu. Ai boang impi ada wah ngalinur. Sabab omongan Andika ngacapruk ka mana wae. Kawas-kawas teu make pamikiran ari taeun teh. Ceuk Raja Jakabumi bari molotot. Bijil amarahna.
Tapi Braja geni kalah ngagak-gak seri bari lelengakan. Leungit rasa hormat ilang tata kasopanan. Jaga bumi, kaula waras, eling, cager jeung nyaring. Hardina naon rupa anu diomongkeun ku kaula, teu leupas tina pamikiran, teu mengpar tina parasaan, sabab kaula henteu hees, henteu cina tenunutan kawas mangsatar buleneng. Jeung deui naon rupa nu diucapkeun ku kaula eta dumasar kana fakta jeung bukti anu nyata. Mana buktinya? Jaga bumi, Desa Liwung Manuk, Desa Soran, jeung desa-desa sejen nu padeukeut di wewengkon eta. Ayeuna geus ngahiji babarengan nekat rek ngarupuhkeun Cempala. Mimitina kaula teu percaya, sabab mustahil di jero nagara aya nagara. Asa mustahil nyieun imah di jero imah. Tapi kabuktianana Desa Liwung Manuk geus robah jadi karajaan. Sarta di kerajaan kedua Ponggawa gagah anu nanduk baha jeung nolak kana aturan kaula salaku patih Cempala. Malah salah saurang anak buah kaula ditawan ku maranehna nu saurang deui bisa lolos sarta lapor ka kaula. Taya hiji bukti yen Andika sulit ati belang bayah hareupeun para penggawa jiga nu heuh rek bebela ka Cempala ngajalankeun amanat Raden Jakalara. Tapi buktina disatukangeun kaula anjeun mapak balad nyusun kekuatan, melahkeun kekuatan Cempala, dipisahkeun jadi dua, sina paburandak aut-autan, sina ganeng, sina gaduh, sina acak-acakan, sina barondak ka pamarintahan anu sah. Ieu bahaya, ieu mata cilaka. Cempala bisa ragrag kana damba leungeun-deungeun, bisa dijajah ku bangsa dengan deui. Sabab persatuan jeung kasatuanana diruksak, dijieun riweuh, dijieun gaduh ku Andika. Braja geni cocokan sungut sia. Ulah sina nyorocos kitu. Omongan anu teu aya gunana, omongan anu ngandung racun, anu baris nularkeun ka sakit kasingsahan ngadengena. Kitu jawaban ti Raja Jakabumi bari kekeret bakat ku Benu. Tapi Braja geni kalah ngagak-gak deui seuri. Aja Benu teh da ngahaja ngarojokan ka Raja Jakabumi nyaeta sina budal amarahna. Seuna biji lisana anu bisa dipake alasan ku manehna yen Jakabumi bener-bener niat hianat. Jakabumi dimimiti poe ieu kaula teh sudi ngawula ka Andika. Hayu urang pada ngabuktikeun saha anu leuwih kuat, saha anu leuwih dipercaya ku rakyat, jeung saha anu leuwih unggul dina ngajalankeun pancen di Raja Anom. Nunggena bakal kanyahoan saha anu leuwih pantes diuk dina kursi karajaan. Ceuk Braja geni bari terus kaluar ninggalkeun Raja Jakabumi anu kekerot beuki Benu. Tapi Braja geni nu ngaleos kaluar di antep karepna teu dipalire. Raja Jakabumi ngagidir nafsu, jajantungna ratug hate sumeblak, raraina geuneuk lir beusi atah beuleum. Nu ngaleos ini dijajabkeun ku paneuteub. Saenggeus Braja geni jauh, Kanjeng Raja ngarahuh. Asa seunggah nyang hareupan nu kitu teh. Keur mah eukeur geus seunggah ti bareto katurug-turug ayeuna sidik pisan. Braja geni teu nya tujuan kana kawijaksanaan Raden Jakalara
malah mah kalah nantang ngajak teu bener. Teu jauh tina taksiran. Paingan cek si Sarja Braja Geni teh sulit ati belang bayah. Tapi alus ayeuna katanya pisan ku aing. Kaciri buktina katara tandana. Geus puguh sang hareupaneunana. Tapi kumaha ngeunaan desa Liwung Manuk aing kudu ngabuktikeun nahanya di dinya aya nagara di jero nagara. Kitu galecokna manah Raja Jakabumi. Geus kitu nyalukan pangawal torojol datang nyampeurkeun brek deku cedok nyembah ku Raja Jakabumi dititah ngangkir Ki Sarja jeung Ki Mursila, dua pangawal kapetengan anu banget dipercaya ku Kanjeng Raja. Pangawal init gesat gesu tekung silila torojol Ki Sarja jeung Ki Mursila ngadeuheus ka Kanjeng Raja. Dua nana reuwaseun sabab dionang bari rusuh. Non Gusti abdi sareng pun Mursila dumuheus nemonan panyaur Gusti. Ceuk Ki Sarja bari cedok nyemah sopanaker. Ki Sarja jeung Ki Mursila dari Yukmano siap nampa timbalan ti raja. Sarja Mursila syukur maneh doain buru-buru junuk. Puguh kami teh keur aya kasusah ieu teh. Hayang aya pibaturan mikir. Sawatara waktu ka tukang kaula ngimpi kalengitan pedang. Horeng bener eta teh ilapat gini euy. Buktina ayeuna kaula geus kalengitan jalma anu tadina dipercaya malah manusia anu dianelkeun tanagana ku sanagara. Tapi ayeuna sulaya tina panyangka. Manehna kalah ningalkeun kaula. Sarta leuwih ti kitu teh nangtang deui ka kaula. Kitu saur Raja Jakabumi. Bangun anu kacida sedihna. Lain teu wani ngayonan Braja Geni. Ngan asaku teu kaharti we bet kudu ngalaman kajadian kitu. Sasat pasea jeung dulur atuh mun kanyahoan ku Raden Jakalara. Mana temen isina. Ai nah kumaha Gusti, saha nu dimaksud ku gambaran teh bet asa mata krareuwas teuing. Temal Ki Sarja. Sarja Mursila si Braja Geni geus terang-terangan karek bieu tah turun. Manehna ngomong nu lain-lain nuding hianat ka kaula padahal manehna sorangan anu hianat ka nagara Cempala. Cak kulantaran kitu. Kaula ngahaja pisan ngangkir anji kaduaan. Nu maksudna daya lian rek midah ka maraneh sabab kepercayaan kaula tamplok kaduaan. Kahiji coba titenan nah kumaha gerak-gerik si Braja Geni. Kaduanya geura datangan ka desa Liwung Manuk. Desa nu padeukeut jeung Liwung Manuk. Bejana geus taluk ka nagara sejen. Malah mah Liwung Manuk teh geus ngakukeun jadi nagara. Geus lain desa deui anu kaereh ku Cempala. Malahnya ieu pisan. Nu dijieun alasan ku si Braja Geni magarkeun teh kaula cenah nu ngadegeunana. Kaula anu nitah supaya boga kakuatan pikeun ngagulingkeun Braja Geni. Padahal kaula sorangan kaget ngadenge beja kitu teh. Bet asa ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan. Hulang Ki Sarja jeung Ki Mursila ngaharulang. Asa aneh ngadenge beja kitu teh mun lain Raja Jakabumi anu sasauranana. Ki Sarja moal percaya kitu bae. Da asa mustahil di Cempala ngadeg di nagara sejen mah. Tah kitu Sarja jig init ayeuna keneh. Tempo desa Liwung Manuk ngan omat ulah gagabah. Sarta ulah make pakaian kaprabon. Bisi dicurigadeungeun. Nu teh mah na matak silaka ulah ngayakeun paperangan. Ulah aya kajadian gelut sing rikip sing apik. Bisi matak jadi guyur ka sararea ieu teh. Saur Raja Jakabumi. Langsung nitah mangkat harita keneh.
kelanan Gusti abdi mah ieu asa hookeun. Nahanya aya nagara di jero nagara piraku teu kanyahoan apan prajurit kerajaan teh unggal dinten ngarona ka desa-desa ngulincer ka tapal wates. Ceuk Ki Sarja manehna mah tetep cangcaya teu pati percaya. Sarja kami ge teu percaya henteu. Tapi nu ngomong si Brajageni jadi perlu dibuktikan bisi keur ngacaukeun urang. Jig ulah loba tatanya. Bisi manehna teh ngahaja kekituan teh ngarah gaduh. Lamun ceuk ayeuna mah ngarah ribut. Buktikan bener henteuna. Sumangga Gusti. Kenulah salambang ku abdi urang talungtik tuh manting. Sun disuhunkeun pidoana bahaya atuh teh. Bral, didoakeun pisan ku kaula. Muga-muga sing hasil kalayan salamet. Cedok dua pangawal teh nyemah. Terus unur ti payunun ratu jengkar ningalkeun sang raja. Ki Sarja jeung Ki Mursila rurusuhan balik ka imahna. Disalin baju ku pakaian biasa nu sarua jeung urang desa. Geus sagedang dana terus tumpak deui kuda. Bral miang maju ka kaler sabab ka desa Liwung Manuk jeung Soran mah pernah ngaler ti puseur dayeuh Cempala teh. Bari lempang nu duaan teh galecok ngobrol. Kurang ajar eta si Brajageni teh nya beuki ngaco sidik ayeuna mah aya musuh di jero simut ieu teh. Anu hese kapangi namun rakyat balanga mah bakal cilaka. Bakal loba nu kabaud ieu. Sarta akibatna bakal timbul perang sadulur. Cek ieu anu sah. Cek itu anu sah. Anu bingung mah rakyat weh ieu mah cekelin atuh. Ceuk Ki Sarja dadianaker. Bisa jadi sabab rakyat teh atuh babari ka olo Sarja kapangaruhan jeung deui loba keneh rakyat anu boga anggapan yen Brajageni teh patih kapetengan. Penggawa pilihan nemenang kepercayaan di Raden Anom Jakalara. Jadi pasti bakal loba rakyat anu nuturkeun ka manehna. Cek Ki Mursila tanes hatena ngarasa hariwang bisi sawaktu-waktu timbul perang jeung dulur sorangan. Nya urang kudu bisa nyegah ye kumaha carana ye Mursila. Supaya pangaruh ti Brajageni teh kudu dipikeun ieu mah tepi ka rakyat. Cek Ki Sarja nyari kumaha miceuna. Apan urang eleh kesit. Heuda percaya teuing ka rakyat. Padahal anak buah si Brajageni mah geus disebarkeun ka unggal desa. Utamana ka desa-desa nu jauh ti puseur dayeuh. Biasa we milihan anu naon kitu anu beunang saperak sapeser. Kamari kuring mangihan dua pangawal Brajageni karek balik ti Tatar Kulon. Pasti eta teh tas mangaruhan rakyat desa supaya samiuk milu barontak jeung Brajageni. Lain eta ti mana manehnya kitu. Cek Ki Sarja deui. Manehna kakara ngadenge harita langsung di Mursila. Dengekeun Sarja loba rakyat anu lapor ngabejakeun gerak-gerik si Brajageni nu memang jahat telenges licik jeung goreng hate. Ceuk Ki Mursila bari pepeta. Atuh Ki Sarja mani ungut-ungutan. Manehna ge geus nyaho kana kalakuan Brajageni nu memang lain pibarayaeun. Cager para mitra
Anyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.